Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ari nungtut ilmu teh hukumna wajib keur muslim lalaki jeung muslim awewe. Ti iraha dugi ka iraha, minal mahdi ila lahdi, ti mimiti di bedong nepikeun ka nyang keredong. Hal ieu ku pribados dibahas naon margina. Margi kadang urang sok miwarang ka putra urang kanggo ngaos, tapi kadang kala urangna tara ngaos. Kumargi kitu yuk urang sami-sami teras tuntut ilmu, margi ilmu teh penting kanggo urang sadayana. Hiji lagu kanggo wargi-wargi sadayana wajib ngaji wilujeng ngadangukeun. Ya Rabbana bil Fatihah wa bis salati jamaah wa bil amali salihah wajid lana bil qiraah. Ya Rabbana bil Fatihah wa bis salati jamaah wa bil amali salihah wajid lana bil qiraah. Ikhwan nu beriman dinten ieu pangaosan ulah dugi kahilapan sabab eta kawajiban. Untung jalma nu sok ngaji sae awon ge kaaji dosa urang diampuni kumpul urang dihormati. Sepuh anom wajib ngaji penghar miskin sami-sami hirup masing hati-hati sabab urang bakal mati. Urang kudu mika cinta guru teh jadi pelita ngajar urang loba harta wajib ngaji eta nyata. Ya Rabbana bil Fatihah wa bis salati jamaah wa bil amali salihah wajid lana bil qiraah. Ikhwan